cenah menggetihan. Hideung teh getihna teh. Anjay. Eta pas maot digali deui kuburanna 10 tahun kemudian teh hideung we tuh. Camani. Manusia camani teh kitu. Lamun hudang sare langsung nyakrat taneuh eta ngimpi naon biasana? Hudang sare langsung. Ngimpi modal masih teh bakal sial. Heeh, matak cenah. Naon ngaranna teh? Mis ada gitu teh. Kudu ngaguratana pas udah ngimpi modal je. Bakal sial tah patak hudang sare teh langsung ka taneuh. Nyakratana. Nah, ame teh jadi sial. Lain urang mah euy nu bingung tepikeun ka ayeuna masih kena tanya-tanya dalam kalbu aing. Lamun ngimpi kieu sok kieu nyaan. Alah, heeh. Watu. Lamun lain teteh awewena kelaanan kudu kawin harita. Lamun lain teteh awewena terus terang can hayang jadi bapak. Boro-boro rumah tangga panggeus pugu gawe oge teu boga ngan ku sabab teteh awewena modal cintaku mah engkewe lah jadina syukur geuning hiji kawe parantos digalindengkeun dina opening Capruk Sunda Podcast anu dinten ayeuna dina jejerna teh nyaeta teteh vokalis nanti Kang Dul Sumbang Wilujeng Suming di Capruk Sunda podcast. Tak kieu euy. Ari opening beri di laguan teh nu keprok nangan saurang atuh. Kayak kurang ditambahan. Kayak kurang ditambahan biasa mah sok aya nu keprokan Japati belah. Oh, di akord dengan bawa senon teh. Bawa kurung. Nah, kurung itu di akon. Aya hiji kurung pinuh ku Japati keluar disada Allahu Akbar. Oh, da ngaranna sasatuan tumbuhan. Tapi kan ka tong bobora sasatuan jeung tutuwuhan. Pasir butiran pasir berbisik eta teh tiap saatnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu sawana. Jadi tanya salah oge Japati keluar sada Allahu Akbar. Laras. Salah oge. Aduh urang hayang ngalamun euy. Ulah si gelo. Lamun. Aduh. Tapi kadang-kadang osok urang ge. Osok hayang ngalamun. Ge euy ari geus asup kana fase jadi bapak-bapak komplek mah. Anjir. Sok aya cicing hareupeun imah. Sarung tumpang kaki terus ngalamun loba lamun keuneur berarti ngalamun bisa ya ngalamun tuh demu sok ngalamun naon hayang geura punah imahnya cicilan imah alah ngalamun urang mah ngalamun wajar naon 18 tahun deui. Dijentrekeun Gusti. Budak mana sabaraha taun ayeuna? Targetan budak urang remaja eta imah kudu nambah jadi 2. Dua tingkat. Maksud teh. Teu sanggup. Ngalamun-lamun teh sok hayang loba duit urang. Beunghar. Atuh teu beunghar oge bener loba duit urang mah. Loba duit. Heeh. Sama lamun urang jelema beunghar, pasti batur teh nganggapna teh urang teh loba duit. Tapi lamun urang loba duit, meureun batur teh apaleun urang beunghar. Nya. Ganti deh. Teh da ke urang mah. Teh ganti aya oge. Pas lieur cerna ge. Beunghar atuh. Susah oge pasti
Ari hayang mah hayang beunghar ngalamun heula. Ke urang ngalamun nih. Lamun misalkan urang boga duit. Mau dia miliaran 100 juta we. Wah yang dari dibikin kawannya 50 juta. Urang gerek dibikin dikasih mis. Anjing nah deket bager gitu ya. Bahan menang ngalamun. Beneran bapak-bapak. Anjing bapak-bapak. Orang geus apa celah. Ke mana? Urang mangalamun deui geus kitu. Tapi ngomong-ngomong beunghar ieu mah kok. Heeh. Aya nu geus beunghar teh dituna. Eta mah semua beunang diganggu gugat atuh. Sah nu boga. Siapa? Saha tuh? Nyer piru deten nyensor serangan siapa? Kalakuan teh. Saha tuh? Bahasa Sunda nu beunghar mah. Sunda. Bahasa Sunda tuh. Anyang. Ngomongkeun beunghar teh siapa saja? Lamun serius ai. Lamun serius aing mah kieu. Bahasa Sunda atuh nu beunghar. Kela. Nah, bahasa Sunda disebut beunghar. Urang mah lebih lamun leuwih naon ngaranna teh? Leuwih resep kalau lamun nyebut bahasa Sunda teh. Diulang-ulang. Leuwih ayo oge lamun. Enggak gitu dong. Urang mah leuwih resep. Kela, aya sacis mun seurik gitu teh nya. Mun karengap misalkan. Gitu. Aduh, mun urang mah leuwih resepnya nyebut bahasa Sunda teh beunghar. Naon? Otentik, guys. Otentik bahasana teh. Bahasa legegna teh. Cek bahasa Inyeman mah. Oh, bahasa Inyeman. Otentik. Soalnya naon? Teu tiap daerah, teu setiap daerah khususnya di Indonesia anu setiap barang boh tina karena tina ngaran barang, tina ngaran patukangan, bahkan tina ngaran warna bahasa Sunda mah boga bahasa sorangan mencek urang mah. Sok kuning koneng di Jawa mah kuning meureun aya gedang teh meureun gedang cau gedang cek orang Jawa mah malah sok dituluykeun geuning lamun merah beureum mun beureum pisan beureum burahay anjir beureum burahay bener teu bener hijau hejo lamun hejo pisan hejo ngagedod atawa eta mah bagedod mah naon kamari teh bagedod teh? Bagedor heuh eta mah bagedod naonnya? Sok sia. Bagedod bener. Putih bodas lamun bodas pisan bodas nyacas. Bener. Nyacas. Ari nu sayap naon? Beureum. Koneng sayap atau beureum sayap? Hejo sayap. Teuing eta. Teuing koneng. Hitam. Hideung pisan hideung lestreng. Kaituna teh hideung naon deui? Hideung lestreng hideung mah aya 2. Cakeutreuk hideung. Jadi siga orang Jakarta cakeutreuk hideung. Nya, can anu bangsa eta anu jauh pisan. Hideung pisan ya? Nya. Hideung goblok. Eta hideung goblok. Si magrib. Eta mah nu kitu mah hideung pipaseaeun. Can anu lain-lainna nu geus kanyawanya pink naon? Kayas. Ungu, bungur. Bungur. Biru, bulao. Terus naon deui? Bulao paranti marisian kaca. Bulao. Nah disebut bulao da baru lagi bulao. Hah? Gondongeun bulao. Gondokeun mah lamun di janjian terus henteu datang, gondokeun. Gendok eta mah. Ngagenokeun eta mah. Can anu lain-lainna ya hampura jadi kasipat ya jauh tina brief ya. Orang mah biasa lagi kitu. Palingan kita poho kana bahasan. Can anu lain-lainna kok. Sok mane pernah ngadenge teu? Warna nu otentik dina basa Sunda adalah ucing. Apa ucing? Ucing warna teh abu-abu. Abu-abu rada kolot terus aya belang-belang hideung saeutik. Disebutna teh bulu hiris. Tah, eta kadang-kadang urang. Ucing warna bulu hiris. Ucing bulu hiris. Lamun warna coklat karena japati atau karena doma disebutna lain coklat. Naon? Konang. Warnana teh. Doma konang teh. Me konang Lamun hayam warnana hideung pasirap jeung bodas gitunya. Pasalip jeung bodas. Lain hitam putih disebutna. Naon? Borontok. Lamun hayam anu
koneng keemasan naon sebutna? Naon eta? Fried chicken. Fried chicken. Di Garut aya dua. Sakadang dia oge moal jauh ti fried chicken terdepan dalam prestasi. Semakin di depan. Naon we? Fried chicken satu hati. Wanjay. Aing ge teu ngarti. Kan kitu Kan bakat urang malah mun keur kieu sok kitu. Bener. Nya mah eta atuh kopi jayana dieu. Regot heula geura. Tah. Aing oge. Tah eta nu kudu disensor mah nu kitu. Segar. Heeh eta mah tina warna. Naon deui nya? Sasatuan gitu. Sasatuan. Warna maksudnya warna sasatuan warnaan maksudnya. Bulu hiris borontok naon deui nya bulu hiris borontok tadi teh nu geus teh konang sakitu juga nu urang pernah aneh mah euy ngadenge mah di mana aya deui teh sih coba deui urang mah teh nu kitu mah hawuk hawuk teh abu-abu hawuk tapi abu-abu nu pikageuleuheun nya bukan pikageuleuheun awal henteu urang mah teu hawuk lain hinyai Hejo punuk berarti geus lewat hideung. Geus lewati magrib. Hideungna teh. Wah, eta mah geus katulungan pokona. Katulungan eta mah. Sanajan make sabun pemutih moal bisa distikbaran eta, moal bisa diwuduan eta mah. Baik clean di keuman. Boga dunya eta mah. Cenah mun getihan. Hideung teh getihna teh. Anjay. Eta pas maot digali deui kuburanna 10 tahun kemudian teh hideung we tuh. Camani. Manusia camani dan itu berja. Aduh. Eta cenah bapak aing mun hitut wek salam. Eta. Didinya aya nya dongeng kitu nya. Balik. Tapi mun ngomongkeun deui sasatoan tah. Heuh benernya, bener. Balik deui kana bieu kabeungharan basa. Tadi kabeungharan basa eta tina warna wae geuningan. Tina warna. Dipikir-pikir banyak abong. Sapopoe urang teh sok make, tapi ku sabab ku urang teh henteu dipikiran. Jadi teu kapikiran teh nyadar. Nya. Tapi lamun dipikir-pikir mah heuh ge nya henteu saukur koneng-koneng bungur hejo aya gitu. Hejo lukut mah hejo gitu tuh. Lukutna teh. Tap lamun sasatuan tak urang sok ngadenge. Cing di dinya mah kan urang loba guru urang teh kadinya teh. Urang teh kadinya teh nyebut teh deui rek nyebut ama ieu mah. Ai sugan teh sinto gendeng. Ama ieu mah. Oh, tuh ka dieu kah. Eta geuningan. Wah, tuh ada naros naon, cep. Sasatuan masuk aya ngaran anak-anakanana. Oh, heeh. Urang mah apa teh? Anak urang ge eneng. Geus lila baheula urang diajak. Keur SD mah kudu apal eta teh. Heeh, tapi urang ge poho deui. Heeh. Eta teh tah anu anak muning eneng. Anak jelema heula tuh nu paling deukeut. Anak jelema orok. Heeh. Anak buaya miss. Ah, bener sih. Bocokok teh. Nu suka nanya, "Kamu udah makan belum?" Uhti. Eta malin anak buaya, raja buaya. Anak buaya bocokok. Oh, nah hanya bocokok. Apa maksudnya kieu? Kan aya di bahasa Sunda aya nu ngaranna bocok. Heeh. Ya, bocok teh kan sesuatu yang melesak ke dalam. Disi ikok eta teh jadi bocokok. Bocok. Aya anak buaya teh bocokok. Anak muning eneng balo. Wah, familiar eta mah. Eta mah ku sabab orang Sunda mah kan loba anu ngaranna eneng. Jadi sok eneng. Babaturan urang ge atuh bahasa SD sama urang nya nu ngaran hareupna teh eneng teh. Eneng. Jadi sok naon ngaranna teh? Aya Neng Yuli teh babaturan maneh. Ari Neng Yuli mah eueuh, Yuli mah aya. Oh, aya. Neng Yuli mah eueuh. Eueuh. Ngan sekarang teh sok dipake non sebetulnya teh ledekan. Oh, kan anak kuning eneng. Heeh, gitu bener. Terus naon deui? Oh, euy. Yo euy tapi eta teh jarang dilarapkeun nya dina basa sapopoe mah. Contona urang nyebut ka anak muning tara jarang nyebut eneng tara. Anggar we anak muning atawa muning meureunnan. Anak hayam ajan teuing rek badag rek leutik oge nya sebut muning we. Anak hayam ciak, anak sapi pedet. Anak hayam ciak anak hayam teh.
lain sora hayam itu mah ciak-ciakan. Mun anak entog itik. Anak Kelah hiji yo. Aing tong merak pekting atuh sia teh aing urang. bisi urang kaburu poho ingetan ku maneh. Iya kapasitas otak orang siga ikan mas kur bertahan 3 detik. Sarua. Anak hayam teh ciak. Anak itik entok. Anak intik Anak entok itik. Nah, kan itik teh bahasa Indonesia teh. Heeh. Anak entog itik. Anak japati piyik. Tik piyik anak japati. Piyik keneh berarti segede anak japati eta teh. Piyik maksudnya piyik sok ngadenge ngan seperti apalah. Tapi aya mun dina ieu mah ditanya anak naon kalah malik nanya. Naon? Anak lele. Anak lele. Heeh. Naon anak lele teh? Naon sok anak lele. Anak lele nanaon? Anak lele naon? Orang dulu nanya tuh. Naon. Kurang bingung ya. Sagede nanahaon. Eta kasupna naon? Maksudnya lamun urang nyepertikeun ari menel teh anak naon teh? Anak gajah. Ari nyepertikeun sesuatu anu Gede. Nah sok disebut Segede naon pada anak lelenya. Nya, nah eta teh apakah Ai pas menel teh dari segede menel cenah. Berarti di mana saruanya eta paribasa mun nyebutkeun sagede menel. Sagede menel. Berarti saleutik-leutik nage anak gajah. Eta maksudna mah meureunnan menenya. Anak gajah kan teu bisa sagede kieu. Anak lele mah meureun sagede kieu. Segede kitu. Tapi jadi nanaon. Nah, dibalikeun gitu. Apakah eta teh menurut didinya apakah eta teh memang non disebut teh nya? Mun cek urang mah eta lebih kana kiasan meureunnan. Jadi anu dibalikeun teh naon nya? Ting naon eta teh ngaran teh? Metamorfora, meureun metamorfose, majas, anjasmara. Anjasmara eta teh. Anjasmara. Jadi ngabalikeun masalah mana saya kumaha? Tuh. Masalah kitu mah segede menel jadi sanajan segede gajah anggap we leutik gitu meureunnan maksudna mah. Atau bisa jadi ulah ngagede-gede masalah nu leutik lamun dina masalah. Tapi eta bisa multi arti eta. Kumaha maksudna? Ketika kabatur mana boga masalah ya tapi ukur segede menel. Dina Oh gede. Kieu sebenarnya itu kangen mah. Ketika ditanya bisa gitu oke berja. Bisa. Balik eta mah. Bisa. Anak gajah menel, anak lele nanahaon. Anak ucing, no? Anak ucing teh bilatung. Sing balik sih teh. Bilatung mah bilatung meureun. Bilatung lain hileud, anak ucing bilatung. Bilatung disebutna. Bilatung disebutna teh. Oh. Lamun lalakina paman latung. Mang latung. Aing kudu berekspresi sih kumaha. Aing rada percaya aja teh aing. Bener bilatung sok aing wani googling anak ucing bilatung. So. Sesat aing euy. Anak ucing. Banyak sing percantan ka uan nu kitu mah. Bilatung anak kucing mah. Lain bilatung. Naon? Bianah. Oh bener euy. Mawakeun kopi. Anak kucing bilatung. Anak kucing mah bilatung. Naon deui? Sok, naon deui? Didi. Anak ikok meja. Hai boy. Anak haji. Eta mah teh asup. Anak haji naon? Hah? Anak haji. Naon? Urang mah nanya kan si Ikok. Bukan apa anak haji naon? Haji mana? Orang telah juga dalam kehidupanku begitu banyak haji. Orang teh yang hayang atuh orang oke jadi haji euy. Arek ngalamun teh ganti mal ngalamun baduit orang arek ngalamun jadi haji we. Ye isuk-isuk teh hareupeun toko bangunan make kaos sangsang. Wah, haji dola acis nu kitu mah anjir. Kawe. Saya tadi nu pesen Rangga ada baja teh. Kira-kira bonda nya. Gagahnya. Gitu. Haji Ikok. Itu tinggal di. Cenah KTP Haji Ikok cenah balik itu nomor urah mah. Gitu. Aya Agustusan, eta sumbangan teh Haji Ikok ke Haji Ikok we cenah. Anjir, gagahnya euy. Oh, sugana tuh doakeun urang sing jadi haji, ulah jadi haji dulaci. Dulaci satu. Alif. Geus 2 kali urang gigiran alif.
Pasti itu Lalajo bertanya-tanya. Naon Itu apa? apa lain rahasiana itu eta mah. Oh, Aya rahasia bukan nama. Lah anak-anakan. Loba tuh da anak-anakan teh da hampir kabeh dina bahasa Sunda mah kan aya naonnya. Aya sebutanana kurang tadi lain ku sabeunghar-beungharna tapi otentik bahasa Sunda mah. Jadi setiap kata dina bahasa Indonesia nu eueuh oge dina aya bahasa Sundana gitu. Hampir setiap kata bahasa Indonesia aya bahasa Sundana, tapi teh setiap kata bahasa Sunda aya bahasa Indonesiana. Nah, balik deui kan baheula pernah dibahas ku urang. Eta mah sarojeng naon ngaranna teh? Ngabuburaid. Sarwajeng satu kata di bahasa Sunda mah loba. Sigan dahar teh nya kumaha kajadianana waktuna labuh. Malahan aya laguna geuning euy neng Ajmi. Kumaha cenah? Ajmi Jet geuningan. Ajmi Jet anu di DJ-keun we si neng Ajmi. Naonnya laguna teh podi urang ge tapi urang aya 2 kali 3 kali mengadenge kungsi ngadenge saliwat. Alus manehna nyanyi lagu Sunda teh aya barisa sekaligus ngajarkeun oge gitu lain ngajarkeun banyak. Jadi pelajaran lah ka urang teh. Jadi nya itu labuh ti kait, ti kudawat mah, ti kojot mah kan cia gitu bahasa Sunda mah ku loba-lobana. Asa kurang kan diajarkan kitu. Mata kurang ge oke di mah meureunana urang muka-mukaan deui ieu naon ngaranna teh. Kamus lain kamus mah teu boga urang. Baheula teh bukuna teh naon nya urang teh urang keur SD mah diajar nu kieu teh. Kan aya anak-anakan, aya Parimbon lain. Kekembangan. Ai Parimbon naon? Lain Paririmon ngaranna teh. Da soalna ai Paririmon mah jiga baheula mah nya nu paranti ieu, nu paranti tafsir mimpi teh geuningan. Tapi da loba salianti tafsir. Baheula mah aya geuning iklanana TV oge. Ketik Craig spasi Primbon cenah. Kirimkeun 2112 cenah. Kalahkan naon dikirimkeun teh geuningan kita pulsa ongko. Mahal. Almarhum ma urang mah Nini. Urang mah nyebutna emak. Paririmon buku. Urang resep bacaan eta baheula paribasa lamun ngimpi geunya, mun ngimpi cenah ngimpi labuh misalkan. Mak cek lanceuk urang teh misalkan. Mak ini mah cenah ngimpen geubis tadi teh. Kayak urang tinggal heula. Bukan Paririmon gitu diwapai cenah bakal anu siga kitu. Ngimpi menang lauk bakal menang duit cenah gitu. Lain urang teh lain naon sebutna teh lain percaya kan kitu nya kan cek urang mah nu kitu teh hiburan sarwajeng mun ayeuna mah zodiak ramalan bintang. Lain percaya kana ramalan zodiak tapi da resep we gitu mun macaan teh. Terus aya mun lamun aya nu alus ramalan jadi motivasi keur urang gitu. Nah, eta kan dicokot nu ieu gitu kan aya motivasi model keuangan Anda sedang surut. Jadi urang teh nabung taki-taki apa gitu ngawet-ngawet. Cek lamun maneh inget teu lamun dina lamun anu tadi ngimpi-ngimpian. Lamun hudang sare langsung nyakrataneuh eta ngimpi naon biasana? Hudang sare langsung ngimpi modal masih teh bakal sial. Mata cenah. Naon ngaranna teh? Mis ada gitu teh. Kudu ngagurataneuh pas udah ngimpi modal je. Bakal sial tah. Mata hudang sare teh langsung ngataneuh. Nyakrataneuh. Nah, ame teh jadi sial. Lain urang mah euy nu bingung teu pikeun ka ayeuna masih kena tanya-tanya dalam kalbu aing. Lamun ngimpi kieu sok kieu nyaan. Alah, nya. Nah, sok. Jol haneut teh geuning. Maksudnya kieu mun ngimpi modal. Tara modal nyaan. Tapi namun ngimpi kieu sok kieu nyaan. Ngimpi teh siga kieu tah. Kot lancar gitu nya. Tapi dina ngimpi masih ngompol teh mancor ka itu. Tapi nu karasa urang mah seperti menemag alam goib sabalik deui ka diri urang. Haneut kana palangkakan. Dina hate teh wah ieu pasti ngimpi. Wah ieu pasti urang ngimpi teh pasti urang teh lain kieunya keur ngimpi. Tapi teh hudang diteruskeun we. Yo pas udah teh aing oge. Terakhir ngompol mah SMP. Urang teh panu SMP orang ngakosnya sabab jauh di Lemur teh sekitar sajam. Ya memang sajam
ayeuna mah deukeut lah sajam teh nya karena tapi Karena baheula mah motor. kan angkutan umum. Jauh leumpang. Lila deui. Karena Dipegat gogor teh di jalan. sajam setengah lah. Heuh maksudna teh isuk-isuk sok urang sok kaberangan wae gitu kan asup sekolah jam sabaraha SMP 7:30. 7:30. 7:30 nya baheula teh. Aya mobil misalkan nepi ka sekolah teh kan sekitar jam 8-an. Dia pasti bakal kaberangan wae lamun didugdag mah gitu. Matak orang teh ngakos ti heula teh. Tah hiji puting ngimpi euy. Ngimpi kieu nya kitu teh kajadianna teh. Pas udang teh isuk-isuk. Anjir. Basuh. Jeung sarung-sarungna. Jeung kasur-kasurna. Aduh, kumaha ya supaya teu kanyahoan ku baturan kosan urang teh si Epul jeung si Jenal ngaranna teh duaan. Sok comel deui si eta mah nya. Aya bahan ribut ya. Wah urang teh subuh kan teh kacang ringkid ku aing teh. Set ini teh pepersih dicai teh. Pas balik teh urang teh api-api tidak terjadi apa-apa we geuning kan. Lecek si Epul teh jauh. Ki, mana tadi kiinya? Nah apa leun? Hanya mana atuh basuh bener dirinya Kasurna. Heueuh aing teh dipikir-pikir itu bisa mengelak. Heueuh basuh atuh. Nginum gitu bahe atuh. Pesing. Anu pikaseurieun mah baheula mun teu salama pemuda lemur urang ngaranna teh Mang Oop. Mang Oop teh sare pemuda baheula mah kan sok sarare di masjidnya teh teh ya ngarah hudang subuh teh Langsung sekalian ngaji subuh Ngaji gitu kan. subuh. Maronok di masjid. Teu sama Mang Oop teh jeung saha euy Mang Aop mun teu salah mah eta teh. Pokona mah ting orang Lebak tiluan atau opatan lah. Sare di masjid teh. Ai tengah peuting ju hayang kieu cenah koreja teh budak hayang kieu. Dek keluar sieun. Eta mah naon cing? Ngihan babaturanana. Kieu cenah ju babaturanana dikihan. Geus beres kieu mah sare deui. Langsung budak teh cek kumpul cenah. difitnahkeun. Difitnahkeun. Nah teu kana aku eta kana botol nginum we. Atuh da Atawa lamun baheula urang nya di lemur make imah papan teh kieu kan. Peuting teh yang kieu. Anjir. Terus pulang aya nu maot. Sieun aing teh keluar teh. Ditololkeun we tina kieu tina congak. Gitu. Masalah di kampung-kampung mah di kampung pemajikan urang oge di kolong hayam di kolong imah teh sok jadi kanang hayam sakalian. Kanang hayam. Digitukeun. Anjing di kolong teh panan aya hayam sarare. Ari anjing malah moal lah siga potensi. Hayam mah Nya, berpotensi. Mematuknya itu Alah. tinggi, Bos. Bener. Iya. Tapi da mun peuting mah. Keleweran saya wah. Tapi da mun peuting mah mun peuting mah hayam mah moal bisa maco. Wah, Da bolor apaan hayam. Bolor, Heeh. Gitu panan. Ini lupa nya cerita ngompol eta ka mana karep we ya mah. Sarua batinya didinya lamun ngimpi kiih sok jadi kiihnyaan. Sok jadi kieunyaan geusna. Hanya Jadi teh nya otak keur lelah meureun gitu kumaha atawa can sadar gitu nya. teu sinkron. Teu sinkron. Heeh. Tapi anu lucu teh deui lamun budak cenah ngompol. Kudu di entepan ku papatong. Dicocokkeun. Mun teu dikucurut. Eta bisa jadi mati kumaha eta caritana. Teuing sarapna meureun hudang. Sarua jeung mun nyeri beuteung Heeh. mesakan batu. Batu. Baheula urang basa gawe keneh di warnet geuningannya. Budakna si Akang nu boga warnet teh kan masih umur sekitar 5 tahunan lah di heula teh. Diajakan ulin ku urang teh ka itu ka Kerkop, ulin di lapang. Rada jauh kan ka imahna teh. Jol panik. Om mau buang air besar om. Waduh, cek aing teh mana jauh deh. Lumpang pan. Aduh, kumaha ieu carana? Om, kuat pengen buang air besar. Wah, anjir kumaha? Air batu. Nih, nanti masukin ke saku jeung batunya. Pisakan ku budak. Da ulin deui. Teu ngarti eta ulin deui budak. Bisa mati kitu. Balik we ka imah. Tuna batuna. Jol, mana teh? Ini batu yang tadi piceun, Jol. Pengen BAB. Aing mah ngaulang. Wow. Magic. The power of stone eta. Lain ka cibra lamun aya nu gitu panyakitan nyeri beuteung mau batu satahun teh bisa jadi pondasi atuh. Para teh unggal nyeri beuteung misalkan batu. Nyeri beuteung misalkan batu. Batu we ditu teh. Bener orang keur leutik kitu deh. Misalkan sugesti atau kumaha nya. Lain mulas teuing ngomeureunna. Ari geus
mah tuh dah es. Dung gitu kan sudah tuh. Wih kan deh karena bahasan. Ya. Tadi teh nepi ka mana? Anak-anakan. Oh, anak-anakan. Beunghar-beungharna bahasa teh ku anak-anakan. Anak-anakan. Anak Cowok teh heula menit teh anak muning Eneng. anak sapi non. pedet. Hah? Pendet. Cok bisa salah orang anak sapi pedet pendet. Itu didinya merenangan-anak orang teh murid teh keur belajar. Anak sapi. Anak Pendet sapi. orang mainget keneh pedet. Pedetnya pernah orang yang ada. Anak sapi dalam bahasa isyarat. Pedet bener Oh, kan. pedet. Anak sapi, anak kuda. Anak kuda belok. Belok. Oh, Pintar bener. banget. Nah, esok disebutin panon beloknya. Berarti panon kudaeun. Dulunya. Ai beloknya belok. Belok teh kan semu Bolotot, lain Kan bolotot. Cureleuk. cureleuk geuningannya. Panon teh belok cureleuk. Coba bahasa Indonesia cureleuk naon? Belok. Bahasa Indonesia belok makan bahasa Indonesia Belok matanya. teh bahasa Indonesia. Belok mah bahasa Indonesia tuh matanya belok. Oh, nya. Lamun bahasa Sunda cureleuk. Sakitunya saruanya. Hejo carulang cenah. Alah, carulang naon? Teuing hejona teh hejo teuing kumaha hejo carulang teh eta hejo carulang mah batu bumbulang marjan. Oh, Batu bacang. akik. Batu bacang. Bacang atau oh batuan kesik biasa masuk enak bacang mah. Giok teh hejo Giok, carulang. Hejo Yang botol agak gitulah. Heran-heran. Maya mengkilat mencek orang mana glossy. Hejo na teh glossy. Bener bahasa legeng nama glossy. Glossy eta teh. Anak belut non anak belut. Anak belut teh naon Teuing Poho atuh. orang anak belut Can pernah ngadenge urang mah. kanyut gitu. Astagfirullahaladzim. Tiraku anjir. Teman saya teh gede belut. Kobra ada mah. Anak belut dalam bahasa Afrika. Mangleuy cenah mah. Beri nah salah orang berlut ngetikna berlut. Kita Ramo inung suku kabeh tah. Kuntit. Nah, eta Eta mah lanak atuh kitu mah. kuntit bener anak eta mah kuntit. Oh, bener. Urang aing gara-gara ngomongkeun belut aku teh jadi teringat masa lalu. Cuma teringat masa lalu wae Ada naon ada pasti ngurak lah urang mah apal naon deui. mun urang mah justru keleutik jarang ngurak teh Nah, jarang maksudnya lain tapi lamun hobi nggak itu teh kumaha? heeh Atau sawah di dinya mah. loba urang saplak-aplak sawah di hareupeun imah jadi di belakang rumahku tuh sawah yang berjejer kalapa dan sebelah sananya di benteng gunung. Terus ada wahangan yang melintang di tengahnya dengan besarnya. Oh, mun digambar teh geus kabayang nya. Enya. Di gambar gunung wahangan. Tah, mah. gitu, Sawah we kudunya. Urang mah bala justru ngalebelut teh lamun usu macul kok. Kan ya pergeseran teknologi ya dina pertanian di sawah bala mah saacan aya traktor saacan aya munding dipacul heula datang munding digaruk ku munding diwuluku datang traktor jadi ku traktornya tah bala mah di zaman dipacul diangler nyeredan kayak gitu teh geuningan mun maculan teh justru eta belut pacul bijil belut tewas Rela geuningannya. babukeun ngana doran pacul plak koler tiir talikeun di dieu dina cangkeng. Oh, Gitu. benernya. Mun maneh mah pasti ngurak. Urang mah ada keur leutik sanajan teu Oh, jago. pernah leutik. Artinya, bingung nyebutkeun keur leutik teh aing mah. Keur dulu we atuh. Dua kali tanya teh iraha gedena cenah ka kitu. Keur dulu aku teh. Kita teh orang mah sanajan teu jago-jago teuing tapi hobi gitu. Resep we atuh keur ngiri-gere tiba-tiba Cor. Oh my god. Melihat kenur yang meliuk-liuk ke dalam teh itu ingin memecut itu kan. Lamun kana belut mah naon ngaranna teh ngurak make useup. Lamun kana nu leuwih gede teh lubang naon ngaranna? Jujul. Jujul. Tah. Jujulnya. Lamun eta baheula keahlian
Eta mah bapak urang tukang ngajujul. Ngajujul. Urang mah teu bisa sama sekali ngajujul mah. Teu kaharti neangan liangna urang mah. Useupna teh da naon disebutna teh nu gede teh? Kepah. Kepah, heeh. Ku kepahnya. Mimiti lain lucuna teh. Kepah. Bahasa Thailand eta teh Pak. Bahasa Thailand mun ngomong laleur. Laleur. Kepah. Tadi kepah tuh. Kepah. Kepah Gitu ya. Laleur. Kepah. Lain. Bapak orang mah ngurak heula. Kan menang belut. Nah belutnya teh Dijieun eupan. Nya. Ngalalu bang. Eta. Bener. Baheula pernah napikeun ka meunang geus gede ping-ping gede mah. Dikadiekeun. Da lamun di Sidatnya mun bahasa Indonesia sidat, Bang, sidat. Di orang pernah menteu sal sia Bali di Bali teh pernah aya kejadian orang lemur orang Pakai orang nyeng. Bandung sih kan apa orang Barutnya nguseup ting naon ini gitu nya tah teu balik-balik diteangan di mapa ieu apalna teh kan apa kawahangan cenah ini mau useup pas diteangan kapanggih lah mau teh di Wahangan. sisi wahangan teh di gigireunna teh aya eta Aya sidat. gede nah di orang Bali mah kan kental karena Budaya nu kitu. buka itu teh gitunya jadi dihubung-hubungkeun yen eta teh deui ngaran teh disebut teh orang Bali teh naon kitu teh pokona mah makhluk nu di semacam makhluk nu disucikeun lain disucikeun nya makhluk itulah pokona mah disebutna teh cenah eta teh si sidat teh Si sidat eta teh. Oh di Bali mah teu meunang. di Bali mah lain teu meunang we urang eta apalnya cuman cenah mah si harita anu katewak harita teh eta teh salah sahiji Jelmaan mun aya. karitulah jelmaan cenah tilulah teh orang ting orang Garut ting orang Bandung da masih wawuhun mun bos urang mah Sigana mah jantung eta mah atoh teuing munang sidat gede bisa mun jadi copok koe dedinya. da atuh kurang ngalana ge reuasnya munang segede ping-ping mah atuh da tepikeun ka baheula mah geuningan sok aya istilah bisa aya belut ceulian cenah geuningan Eta padahal mah sidat kan sidat. sarua eta nama cuman dari segi tekstur dari segi anjir. tekstur kan sidat itu lebih pulen rasanya itu Nya, atuh. seperti lauk ai mah pokokna ari mah. belut mah kan semu semu genyal si daging nantinya tekstur eta ari sidat mah kan leuwih hipu lan gitu. bekah lah nah Hese nyepertikeun. mendeskripsikeun eta hese Kenyalin kenyalah heuh gitulah. Pulen. pulen ari sidat mah pulen ari si lubang mah ari belut mah lebih ke kenyal Ieu naon bogo aya namakannya. bogo Bogo, cana cenanya cana. aya nama disebut teh baheula mah nya eta ngusupan bogo teh besok di sawah oge geunya jadi sawah teh karang menang bogo karang menang belut mun maculan Sok dipicen-picen acan urang mah boga mah da tiis cenah. Tengeunah gabus kan bogo teh. nah ayeuna nya jadi ikan hias jadi cana jadi mahal gitu maksudnya teh si bogo eta teh Baheula mah di urang aya ngaranna teh menga. Mana apa menga? Anu suka Sok nyeplok dina menaplok batu. di batu. Kan eta juga bogo, nyeplok di batu, tapi nyeploknya beda ieu beda siripna aya ceceplokan gitu. Jadi tah jadi kieu tah. Aji tak Na batu na teh. Na batu na teh gitu ada kudu seperti itu oge di dia nana. aya seperti asa Bingung. bingung Dikenyang gitu teh plok lah. baheula ka Lintarnya. urang mah Lintar di lintar teh wahangan. naon? Lintar teh adalah ngalalauk di wahangan make kecrik urang disebutna teh lintar eta teh. Tuh nya ngalalauk oge aya lintar aya nguseup. Lintar ngaranna teh. Ngecrik Lamun ngabenung teh naon ngaranna Nawu. Ditawu mah. Kieu tahu. Heeh, jadi wahangan teh dibenung, di belah dituna, misalnya ya wahangan teh ditawu. Wahangan teh dibenung kitu. Heeh. Dibenung di dina teh make awi talang dilewatkeun tanu di dieu teh ditawu disaakeun leuwihna teh loba laukna teh eta teh kitu. Nawu ngaranna teh. Nawu. Heeh. Dan di poho di orang teh Naon ngomong naon. menga. Heeh menga. Baheula mah eta ayeuna ge meureun. Hah? Main Persib. BK menga. Aing oge apal eta mah. Itu Perkawinan eta nya Antara pemain
pemain Inggris jeung lauk jadi Beckham. Kebayang kemana David Beckham naplok we da batu gitu. Gituan da batu. Jalja. Nah, mau teh cara cai. Nah, bet kikieuan mana dia? Nah, kikieuan. Ada leueur batu di wahangan geus teh sok di mana-mana. Ku remote nu raos mah. Sanes ku batu. Mis tas nyobian. Ku remote sareng Marina. Kacang lain kabayang David Beckham keur wahangan we keur kieu dina batu teh. Dipecengut teh cai wahangan teh. Si Beckham enggak apa? Oh bener mengan. Loba. Biar urang berek nepi ka mana bieu teh? Alah asuh. Karesep inung urang. Urang mah paling resep sih lah. Baheula sok aya nu jualan ti Puntas. Ti Puntas sok jualan paisna gitu asakna. Nya. Pais. Benar di pais menga mah di pais. Terus anu paling ngeunah mah di pais teh impun. Anu ngalana teh khusus eta mah tanggal 25 bulan Islam disebutna teh nyalawena. Tah, kareng ngadenge eta mah urang. Jang, kada terang atuh. Mun aya nu maot ya kagulung omak atengah bakal leuwih loba cenah mengana teh. Impun. Impuna teh. Kalau kumaha? Nyalawena jadi nyalawena teh. Jadi mun cek bahasa naon ngaranna atuh bahasa ilmiahna mah jadi setiap tanggal 25 misalnya Muharram gitu. 25 Safar, 25 Mulud. Jadi si lauk eta mah megarna teh berkembang biakna teh ngenog, berkembang biakna teh pasti tanggal sakitu 25 karena berhubungan aja jeung bulan. Bulanna teh kan poek henteu tanggal 25 mah geus lewat tanggal 14 kali itunya poek bulan. Aya musimna meureun. Aya musimna. Mas salmon meureun aya musim-musiman. Ngagulung hidung di tengah teh lauk anu segede boncenang teh. Kitu ngagulung ka bawah omak disiapkeun siribna di sisi jadi tiap omak ngagejebur kayaknya siripkeun. Mana sirip gitu ngalanon impun teh. Impun kitu. Sok katewak jeung bobosona geuningan. Boboso. Naon boboso teh? Anu sok make kacamata leutik lain. Itu tadi bobos mah. Bobos eta mah. Eta nu jiga naon yuyu tapi laleutik geuning sok aya. Yuyu kangkang. Sing taririli geuningan bari jil tina ieu teh tina keusik plentung. Kacet. Lompat ngalalep deui teh kitu sok beunang eta teh jeung impun. Naon tadi cek di dieu teh? Boboso. Heeh ngaranna teh. Keuyeup boboso teh. Jiga keuyeup laut lah keuyeup pantai tapi laleutik. Nah, di urang mah lamun tukang impun ngidar siap tanggal 25, pokoknya tanggal 25 genep teh geus wah tukang impun teh anu disusuhun kana nya. Geus menang mais geuningan. Soalna arar impun cenah. Impun gitu. Ya aduh impun. Aduh ampun. Loba bisanya. Urang mah tapi paling tapi urang dia mah deui urang naon? Ager. Oh nya agar. Agar geuningan. Agar sarua eta dipanen dina karang eta mah. Masih seger keneh ditumis. Ditumis. Oh bener. Kudu diuyahan teh geuning eta pokona ukur masak kos saeutik pecin. Mun cabe-cabean. Urang kadang di atah ge ngeunah eta mah. Heeh. Cakrau. Dirujak kadang-kadang mah dipetiskeun. Kieu ya hirup di kota mah hese Gusti aya panggilan nu kitu teh. Lamun hayang dijieun yer agar ngagibleg dipoe heula ditutuan. Dikeringkeun ditutuan. Terus ditinyuh hiji panasan gitu nya digolakeun sarua make. Tapi leuwih ngeunah teh jadi aya bau-bau agar-agar teh si naon mun ayeuna mah di Alfamart teh naon nu aripis teh? Kan agar rumput laut. Rumput laut anu aripis teh naon nu sok dijieun dina eta teh timal teh. Lain timal atuh Susan. Naon? Susi. Susi teh naon disebutna teh? Imori. Nori. Ponori. Ponori. Nori, heeh. Nori. Because si nori. Because si nori. Mr. Simple. Anu eta Bonna mana ayo kadinya we bukan apa bonna mana we bukan. Alah, loba pisan. Tapi di dalam di kota mah impun teh anu disebut di urang boncenang di dieu mah disebutna teh impun. Padahal di urang mah impun mah khususon keur makhluk laut. Nya teu. Boncenang teh di dieu mah impun. Di dieu mah disebutna teh impun teh boncenang teh naon atuh makhluk di balong geuning nu leutik teh eta teh genol. Di dieu sok disebutna aya nu nyebut impun di dieu mah. Padahal di urang mah impun mah di urang mah lamun di urang mah lebih khusus gitu. Impun mah adalah anak-anak genol anu di laut.
Anak genol versi laut itu. Versi laut. Heeh, bener. Ya. Tah kamari teh saha geuning nya? Oh, ceuk Babe Arman geuningan kongsi ngomongkeun ya. Urang mah urang kampung datang ka kota hookeun teh paling saeutik. Paling ningali nu biasana tertutup jadi kabaruka. Geuning eta nya. Aya mobil beureum, aya mobil bodas. Tah ari orang kota mah datang ka kampung bakal leuwih hookeun. Loba nu teu apal. Heueuh, salah sahiji teh nu kari teh we. Sok atuh ayeuna urang misalkan ke pasar nu disebut pasar tradisional. Nah, ketang ke supermarket oge. Sarua hayang mangihan ager laut nu masih seger Ya, gitu ya. benar. Can pernah mangihan salali lamang tahun-tahun di kota mah. Ayo di lembur mah di ditu kadang-kadang sok aya nu dagang walaupun musiman gitu nya. Tapi sok aya yang dagang kana motor gitu. Dagang lauk laut mah, dagang eta teh ager dan lain sebagai layur. Oh, kamari ge nepikeun ka pamajikan urang mah sia Teu nyaho layur. teu apaleun layur. Kamari Lauk anu panjang. Heeh, juga kamari pedang. kan malahan mah ti heula teh aya sempat kesalahpahaman. Yen layur teh cenah teteh salah sahiji lauk termahal di dunia. Beda panjang kan betul panjang kan gitu terus si moncongna teh kan mencos gitu nya. Padahal mah lain aya lauk nu sarua kitu tapi lain lauk layur lain, tapi jenis nu lain gitu. Lah digoreng teh eta. Tapi da ngomongkeun ngeunah mah atuh da. Nah eta teh bos, layur teh atuh. Awis deh. Awis eta teh. Dina musim lagi awis layur mah. Urang kamari sa hiji sakitu sabaraha kilo? Kana motor teuing teh sakilo leuwih meureun sakilo 60 euy. Nya ada mah komo kan. Tapi biasa nama nu panen teh lamun di pantai di Garut ranca biasa nu loba layur teh. Dan bakal aya terus di ranca mah karena lamun eueuh oge jadi sok ngimpor manehna. Ngimpor Lamun misalnya di ranca keur teu musim kusabab kudu aya layur ngimpor di ranca mah. Urang ngadenge ti nelayan dinya ke tukang lauk di dinya gitu. tah matakan urang kota kudu seueur ameng ka kampung. Tah kitu leres. Tah liburan ka Pamungbek teh ulah ukur ngecemplung hungkul ka basisir atau ukur gitu. Pangset keneh terbalik deui we geuning. Tah hayang ngalampot cai laut gawe nu kitu mah bos. Tah aya damel eta mah bos gitu. Gitu. Atuh kudu meuli lauk lautna. Karena eta kan ngaberdayakeun warga nelayan lokal oge. Cobaan nu ngaranna ieu mata lembu. Mata lembu. Lah. Kieu tah bos kana mata lembu mah. Tah, kuat tenaga. Nya. Gitu. Akan kayak murah nama mata lembu wae pan gitu. Ayeuna teh jeung mata lembu mah aneh. Anehna mata lembu mah nya di kulub hungkul teu make uyah teu make nanaon tapi aya gurihan anehnya. Baheula nu tapi mah dihaja bahasa balik tirannya mabok mata lembu sahanya. Dahar jeung sikis jeung buntut-buntut. Inget teu maneh? Pernah geuning urang teh ulin ka Ranca geuningan. Lain Karanca ka itu anu si upeh jadi wewe gomel na tangkal kai geuningan. Karanca teh Karanca Terus ngadar mata lembu di jalan teh di si upeh meureun di mana di Batu Numpang teh geuning tahu ger. Heeh teuing poe deui si upeh nama eta lah. Des biasana nu aneh hirupna masih upeh. Heeh bae si upeh lah tembukan we ka si upeh lah ya. Urang teh gitu mata lembu. Mun dihakan jeung buntutna wah lanang bos. Lanang bos. Lihat bos eta. Jeung nu hejona nya. Mun ieu mah tututnya tutut laut mata lembu teh tutut laut. Tah dikul-bungkul colekeun kana sambal. Geus geunah. Hayu ah. Karena bade ka Pamungbek heula panginten episode ayeuna sakitu we episode mata lembu. Wah, sebenarnya lo tadi loba nu rek dibahas tina kembang-kembangan, tina pertukangan. Wah, teu da. Loba pisan. Moal cukup waktuna. Tapi insyaallah kapan diwatosan episodenya kembang waluh nu kitu olohok, alewoh, kembang kadu olohok nya nu karena itu lah bakal seueur generasi Gen Z anu kembang kadu. Olohok kata. Olohok kembang kadu cenah geuningan kitu. Geuning tos waktosna urang teh pamit. Kumaha lamun urang pamit wae ayeuna. Hayu lah. Tah sakitu wae panginten obrolan. Mingon ayeuna mah rek diwayang-wayang teu nyari pamit teh ieu rek dilagukeun deui. Teuing rek nu mana laguna. Podi. Kitu we pokona mah ayeuna mah pamit we pokona mah hatur nuhun parantos nonton.
dina Capruk Sunda episode nu ayeuna tong hilap di Like. subrek channelna, di like postinganana, di komen, di sharekeun oge ka wargi-wargi sadayana nu aya gaduh sosial media. Kitu itu ti pusat pemangintennya. Nah, gitulah sami jagi budaya Sunda. Capruk Sunda. Ngomong Sunda. Pahami budayana. Wilujeng tebang deui di Capruk Sunda nu salajengna. Capruk Sunda. Ngomong Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.